Assalamualaikum, sampurasun sobat pangdeui orang sampuring geus buana. Tah ieu sobat kasidan di dia ya harta karun cenah. Coba sukna legok Jawa. Oke benteng 1000, benteng 500 jeung benteng Assalamualaikum, sampurasun sobat pangdeui orang sampuring geus buana. Ingat ieu sampuring ngaprak ka benteng tinggal Walanda anu aya di Pungker. Di benteng nyaeta benteng legok Jawa anu telah dibangun sekitar tahun 1812 hingga tahun 1818 ku pihak Belanda. Gunana nyaeta pikeun benteng pangintipan oge barak tentara Walanda tangtuna oge berenang salah sahiji tempat anu bisa dijadikan pamberokan keur pribumi anu kaitung atau kabilang basangkal ka pemerintahan Walanda. Eta di dieu sebagian di berokna ternyata di bugina tinggi ngalaman panyisaan anu kacida pisan sawenang-wenangna. Ya benteng tangtuna dijieun ku leluhur urang, ku karun-karun urang Sunda utamana urang dieu anu tangtuna pastina di pagawe teh direkrut atau dicokot ku urang Walanda teh ti saban tempat dina raraga gawe paksa nyata rodi teh. Di benteng tangtuna jadi hiji lambang ketohagaan panjajah Walanda dina nyangremkeun kuku-kuku panjajahanana di Tatara Sunda utamana di daerah Cipatat ieu. Ieu benteng ayana di kampung Cirawa, nyata desa Cirawa Mekar, kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jadi hiji Ciciren, hiji ciri, hiji saksi bisu perjuangan bangsa dina ngalawan pasarakaan panjajah. Urang teang kumaha jerona ayeuna katinggal meureunnan saburan di tempat tidak baralakna
ka urus jeung memang tacan aya pihak-pihak anu terkait utamana pihak di bagian bidang pendidikan jeung budaya oge sajarah anu malire nyara keur mulai ya patempatan. Ayo kukulkeun tingali ka jerona. Nah, iya sobat, kayaan di jero benteng. Tembok nu modal pisan, kandal kurang ti 50 cm. Jadi ciciren ya bangunan kacida pisan tohagana. Baheulana ieu aya sarigsig besi anu jadi janelana oge panto-pantona dijieun sarigsig jeung besi ongkoh, tapi kiwari kari urutna lantaran dijarah ku jalma-jalma anu neangan besi keur jualeun atawa memang marna tanggung jawab karena kacida loba pangajen atau gede pangajena ieu wawangunan. Dina ku tulisan-tulisan teu paruguh di jalma-jalma anu hareureuy atawa pirajeunan. Sabaraha rohangan ya tanah urut galian ya tanah anu digali na rohangan anu fungsi digali sabab di wartakeun yen di dieu ya harta karun cenah lalu alam nya jeung teu mah. Jadi aya yang nu urut penggalian tak itu sobat, kayaan di jero benteng kumahan kurang kesaksian ye ngajadikeun hiji keprihatinan ke urang sungkawa oge lantaran benteng turuntuk wewangunan anu dijieun jadi saksi bisu perjuangan bangsa kaleluli teu kaurus seperti kieu ye saksi padahal mah geus bisa jadi warisan sejarah anu guareun wariskeun ka anak incu urang oge bisa jadi aset wisata pikeun pariwisata anu tangtuna jadi income atau pendapatan asli daerah ke urang dieu cenah kacir lebarna.
Di satu kangen benteng anu tadi anu utama aya oge aya deui benteng anu leuwih leutik. Ieu aya sarohangan pantona hiji ke diapit ku jendela kaca katurna. Jakal nu ieu mah leuwih kasaeur ku taneuh saila 50 tahun. Bangunan siga kieu lokasi seperti kieu di belah ieu aya oge aya opat. Aya benteng 2000, ieu benteng 2000 asupna nu legok Jawa. Aya oge benteng 1000, benteng 500 jeung benteng 200. Benteng 1000 sigana nu aya di Batu Nunggul. Kaayanana sarupa jeung nu di legok Jawa ieu. Aya hiji bangunan anu tohaga nu gede anu utama nyata seperti tadi teh aya 8 rohangan. Boga di tukangna aya bangunan seperti anu ieu sarua 3 bangunanna. Oge aya tempat persenjataan di belah ditu. Tah ieu meureunan kaayaan benteng sobat. Sakitu anu kita hatur simkuring Risbuana ngalaporkeun di benteng Lekuk Jawa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.